Oke siap bos. Jadi cocok ya tanah nu kamari disurvei. Oke siap bos. Waalaikumsalam. Iya ya genahna jadi biong teh mantap. Cuan badag. Meuli truk, meuli motor, meuli sepatu anyar, meuli baju anyar, meuli kaca panon hideung. Nih, Sep, dari itu nggak gali sumur nih. Umur saya mah nggak digali. Kan Mang Abu tetangga orang, sumurnya pisan nih tarungnya. Ayo, kira Sep. Alhamdulillah rezeki mah di mana we milikna nya Sep. Tapi kumanya nih, maksud mama tulungan nih. Kamu nuliskeun mah iyeuna. Apa meureun kayaan Mang Abud ayeuna kumaha? Kan ayeuna mami geus bisa gali sumur. Karena Allah nih tulungan. Oh, tuhnya Sep. Ayeuna gaya Sep. Tahun ini bisa na iraha. Kurang enaknya bisa Sep. Ih, kurang enak mah. Langsung ka imahna we nih. Oke Sep. Assalamualaikum. Hei, eta mana apa nih? Aing datang sia mantog. Kurang gali sumur mah. Geus teu kudu gawe. Geudeung aing menang cuan gede ye. Pokona mah kabagian sia-sia ge Sep. Wih, bisnis. Hasil juga. Yoi, kieu atuh usaha mah. Santai, duit kandel. Eka mana? Eka gali sumur mah. Enggak, siapa tuh kudu capek. Ih, capek kan ngadu sumur teh. Cancel we, cancel. Karunya Ima Abur. Saat caina. Oh sih, Mang. Bohong nih, geus mangkat. Oke, Sep. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek aing ge. We ayeuna mah duduk manis we. Slow. Tuan mah kabagian sia ge. Aja na tuh, Mang. Sorry marek ibadah, ngabantu sama. Karunya sumur mah abut. Saat pisan. Heuh, geus kayak ku aing mar kulina mah. Tah, mun kitu leuwih alus, Mang. Sep, payunnya, Mang. Pagawean can beres. Tuh, ayeuna sia. Geus we, poe ayeuna mah soep-soep aing santuy we, ulah loba gerak. Itu biasa hicing, sok nyalari awak asep mama. Sia mah. Sapoe dibar-bar sih. Geus tong kudu capek-capek soep aing mah. Santuy we poe ayeuna mah dibayar ku aing. Ini sombong. Lainna sombong, aing keur hayang berbagi kebungaan we ka soep-soep aing. Ngerti, Mang. Tapi asep mah teu geuna hicing, Mang. Kudu digerakeun. Dah, geus. Ayam. Kekesen. Bet. Mun aing gajian, Mang refreshing ya. Suruh. Saik jadikeun berangkatkeun. Heeh, kabeneran urang minggu ieu mah gajian pasti gede ya, Bet. Urang lembur wae gawe. Bener sih orang ngomong doang, aing geus lila ye tara keluar kandang. Ulah diomong, Bet, sia mah sadunia ge apaleun. Mun sia ngalumuk wae di imah. Ulah salah sih mah ulah ningali dina ngalumukna doang atuh. Di balik ngalumuk eta otak aing gawe dong. Mikiran naskah supaya si anjing barudak terus berkarya. Tah. Iya siap, Bet. Aing resep. Terus semangat terus ya nyeun naskahna. Ku aing dukung. Ngomong ke naon sih? Gak usah pura-pura bahagia dah, banget mau bisa nipu, mesti ke panusin. Teu nyahoan, Bet. Aing jeung si Betty rek refreshing. Ajakan tong ieu dapa soang. Ulah bisi orang disangka mau satwa langka. Badak bercula kan? Badak bercula satu. Kontrol atuh spanduk minimarket. Kalagaan rek refreshing, leuleumpangan ge teh jajan-jajan acan. Kajina aing jeung si Betty rek jajan ka warung, diborong ku aing kadangan. Kan kaburu mamang datang, aing ge sangeuk. Dah lagu lama sih mah. Ngomong we atuh jujur ka aing keur tabarago duit kan? Keur karismin. Slow, kedeung aing menang cuan ngajual tanah. Harga pressing kan? Ku aing dibekalan. Mahi meureun 2 juta. Sombong amat. Buru tuh dampal me. Mimpi. Buru tuh. Naon nuturkeun ieu, Bet? Emang teu meunang. Ka mana? Ka mana? Ek milu. Bener ya? Siang cuan bong. Asli lain siap, bisnis jebol.
asli. Cap nage cap halal. Ih, saik, bener kebenaran ya meta tuh aing bagi tuh. Yang mau senar gitar aing geus senar gitar aing sekaratan, Bu. Sama banget yang senar ge sarua karatan. Iraha emang bisa menang duitna. Kalau mah kaatohan bisa terjadi. Tah bener bet, biasanya mah gitu kaatohan terjadi. Terjadi kumaha? Geus di depan mata, coy. Bet nih sebeurang pabrik lah ngokot gaji. Jadinya nyuruk. Berangkat. Tenang, poin ditambahan yang bekelna. Teu kudu gaji aing geus cukup. Si dong mah jangan aing we. Yang main senar gitar aing mang. Jiwa kisminya meronta-ronta. Ya ada. Hese biong bulan. Biong bulan ya itu. Pep. Jambu bergong ya. Naon si bet datang-datang ngadumel Terus sopo aing ngomongna bergong. Tentang montorek menang cuan. emang bener lain geus hasil eta cuan tani teh. Ngomongna masih gitu, mainnya yakin gitu sih, so yakin bakal hasil eta bisnis tanahnya. Kalau dianggap teuing bet jelema ke kabungahan mah so kontrol jadi berlebihan kabungahanna. Hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semana nih? Ini laladok gitu gimana sih? Kali sumur bet Mandi heula atuh teh Oni. geus beres emang nih. Tahan beres ya. Eta maneh yang gali sumur. Alhamdulillah beres ya. Geus aya ancaina. Coba set kayaknya. Masa? Duit naon ini? Dia kuliahnya gali sumur dia. Dibere gini. Dibere malah leuwih diberena set. Nah, iya nu disebut rezeki teh disangka-sangka. Oni niatna nulungan karena Allah. Teu disangka oge Allah mere rezeki leuwih ka oni. Gagal, bet, gagal. Aing mah Gagal kunaon set teh? nyurug. Sama naha. Lemburan aing teu dibayar. Ngomong cek bosna yo loyalitas karyawan. Aing aing geus ngabayangkeun minggu ieu gajian gede. Iya hasil mah ya. Mah tuh jangan mesin gitar yuk. Waktu nang ngopi ya mah jam sakieu mah. Gatot. Nyorek nyitaneuna si truk manten. Jadi eta dipake ka rumah sakit, duitna biayana. Jadah teh. Lebok. Iya katoan heula sih, lebok. Terjadi lebok. Atau siama bet. Atuh lah aing, saya geus berdagang sih ka aing. Ya. Nah, iya nu disebut hitungan matematika jelema jeung Gusti Allah beda. Ari hitungan jelema mah hiji tambah hiji teh hasilna bakal jadi 2. Tapi ari hitungan Gusti Allah mah hiji tambah hiji teh hasilna bisa leuwih ti 2. Bahkan oge hasilna bisa jadi 0. Mangkana ulah kaatohan teuing kudu can pasti. Tuh si Oni teu disangka-sangka meunang rezeki leuwih deui ini. Teh nih. Sep, alhamdulillah. Bok terjadi. Gara-gara setruk ya lah. Iya genana jadi biong teh. Biong badak. Biong badak. Iya genana jadi biong teh. Mantap, cuan badag. Bisa kebeli motor, kebeli imah, kebeli truk, kebeli kapal. Langsung kayak mana we nih? Oke, Chef. Assalamualaikum heula aing. Assalamualaikum anyar. Lagi. Aing menang cuan gede kedeung ge yeuh, kabagian sia-sia ge. Kok gitu sih nadana apa sih? Wih, bisnis. Hasil juga. Yoi, kieu tuh sama. Sia ka mana wawahan? Wakat. Aing kan Ini sombong. lain sombong, urang kerang berbar. Ulah ngalumuk nah hungku sia tingali. Goblok. Ini baiknya. Ngomong kenaan sih? Gua pura-pura bahagia lah, banget sih mah.
aing teh deui. Kontrol atuh spanduk Pan sekolahan. aing nu ngalek mau jadi. Lagu lama ngomong we ka aing mah jujur. Keur karismin kan. Slow arek refreshing ka mana. Ini aing balikan nih. Apa? Lagu lama sih mah. Ngomong we teu baroga duit mah. Keur karismin kan. Slow, kedeung aing ngajual tanah cuan. Lama ka atohan sudah jadi. Ini jual nih. Tah, biasanya memang gitu, Bet. Sekatohan manten, terjadi we akhirna. Slow, poin ditambahan. Seberang, Bet ah. Kok slow sih kok tambahan naon? Oh, nya. Tah, bener, Bet. Biasanya mah gitu. Keatohan manten, terjadi we akhirna. Bok. Di depan mata jadi kumaha. Slow, teu kudu pura-pura jeung aing mah. Bagi-bagi rejeki we ke orang-orang kismin. Sombong. Geus sih dudung bungeun mah jang aing we, jang mau sinar gitar. Sinar gitar. Ih, lain kitu. Aing geus ngabayangkeun minggu ieu gajian gede. Nah, iya hasil mah ya. Gatot. Ngorek mitaneuna setruk manten jadi we arek dipake ka rumah sakit biayana. Jadah teh. Biaya. Masih Ente datang. Keula tuh keula. Maksudna ente cicingna ulah tukangin kamera. Bari itu. Ente di dieu tadi tengah. Cuma bari tenjo jak, bari tenjo. Itu ka dieu tah guru musuh masih. Si Oni datang assalamualaikum. urang mah lemes kan beungeutna. Coba tempok kan pasti. We. Goblok bos teh si Oni mah menang gitu. Eta nya ka dieu. Ih, sama eta nu mana Ai sudah lain sudah. baju non pelarang kan. Aja di kunaon mah. Eta nu mana tah si ente nya. Tah si